Wa alaika sareng misti ka anjeun bikarohiyatil ma'asi kana mikangewa pirang-pirang maksiat. Wa karohiyatil musirrina jeung mikangewa nu ngalakonan ka anu ngalakonan alaiha kana eta ma'asi wa bugdihim jeung bencina ka itu musirin billahi dina agama Allah. Wa hada sareng ari ieu wajibun eta teh wajib ala kulli mukminin ka setiap jalma mukmin mikangewa kana maksiat mikangewa ka jalma nu ngalakukeun. Tapi kituna teh pilah lain harti kudu ditembongkeun ka keheul ka manehna. Akibat kalakuanana jadi keheul teh kapan? Wa idza dulimta jeung di mana ngadolim anjeun didolim. Idza dulimta di mana didolim anjeun. Lain ngadolim, didolim. Orang jadi korban berarti. Awasyutimta atawa dicarekan anjeun. Fadhoharo tuluy we tembong alaika ka anjeun naon minal godobi ambek. Urang didolim ku batur, urang dicarekan ku batur, tuluy we jadi ambek. Wa taghayyuril wajhi jeung barobah beungeut biasana sok kitu. Jadi ngahereng kaluar kebul tina irung saking ku ambek kawas banteng. Wa wajadta jeung manggihan anjeun min karohiyatil fi'li tina mikangewa kana pagawean. Wal fa'ili jeung ka anu migawena ma kana perkara layakunu anu teu bukti naon misluhu misilna ieu godog wala jeung teu bukti a'damu leuwih gede minhu tinimbang godog ingda sima'il mungkari dina nalika ngadenge perkara mungkar wa musyahadatihi jeung nyaksina mungkar. Fatahakok mangka kudu nganyatakeun anjeun annaka kana sanyana anjeun dhaiful imani eta anu lemah iman. Wa anna ardoka jeung sanyana kawiran anjeun wa malaka jeung harta anjeun a'azzu eta leuwih mulia alaika ka anjeun min dinika tinimbang agama anjeun. Naudzubillah. Urang ukur bisa ingkar minaha
boga kekuasaan teu bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Dibere bisa nyarios teu bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Adapul iman kapan cek kamari dina hadis nu kitu teh. Eta teh lamun rek dibundang banding jalma anu adapul iman teh alus keneh harta bandana, alus keneh kawirangna daripada agamana. Hartosna imana dina pada lemahna. Wa idza alimta jeung di mana nyaho anjeun wa tahaqqaq jeung nganyatakeun anjeun annaka kana sanyana anjeun eta idza amarta di mana marenta anjeun bima'rufin kana hade awana haita atawa nyegah anjeun an munkarin tina migawe mungkar. La yusma'u eta teu didenge sahala ka anjeun wala yuqbalu jeung teu ditarima mingka ti anjeun. Wala yuqbalu jeung teu ditarima mingka ti anjeun au alimta atawa nyaho anjeun annahu kana sanyana kalakuan sareng tingkah yahsulu hasil alaika ka anjeun bisababihi ku sababna ieu amar jeung nahyun naon dororun zohirun madarat anu nemrak. Naibul fa'il layuk balu lapad annahu jadi kieu layuk balu teu ditarima mingka ti anjeun alimta naon annahu gitu. Pinapsika di diri anjeun au malika atawa dina harta anjeun jaza mangkawenan laka pikeun anjeun naon asukutu repeh tawa cicing wasoro jeung jadi naon al amru marentah wa nahyu jeung ngalarang badaan kana dina sabada yen bukti amar jeung nahyun wajiban eta wajib minal fadailil adimati eta tisapali pirang-pirang kautamian anu gede eta tina sapali pirang-pirang kautamian anu gede adalati anu nuduhkeun min fa'ilihati anu migawena ieu fadail ala mahabbatillahi kana cinta ka Allah wa isarihi jeung milihna ieu si fa'il alaman kazat siwahu nusalian ti Gusti Allah wa amma idza limta jeung tatkala nyaho anjeun annal mungkaro kana sanyana ari nu mungkar yazidu eta nambahan mungkar bisababin nahyi kalawan sabab ngalarang au yata'adda atawa jadi ngarembet naon ad-dororu kamadaratan ila ghairika kalian anjeun minal muslimina ti pirang-pirang jalma muslim pasukutu mangkari repeh hina idin dina waktu kitu aula eta leuwih utama bahkan warubbama wajaba jeung terkadang jadi wajib ieu sukut urang teh nyaho eta teh mungkar
tapi bakal nambah pamungkaran lamun ku urang dicara bakal leuwih brutal sabab urang anu amar ma'ruf saurang anu mungkarna loba bari arogan bakal digunasika urang teh lamun amal ma'ruf teh maka bisa jadi alus ku repehna bahkan warubama wajaba terkadang repehna jadi wajib naon sababna bisi urang nahyi mungkarna oge ku cara anu mungkar deui da ceuk awal amal ma'ruf bil ma'ruf nahyu anil mungkar ge bil ma'ruf nitah kana alus kudu alus nyaram kana goreng oge ku jalan anu alus wa iya kajeng misti ka anjeun wal mudahanata sartana antepan kudu sieun anjeun gitu wa iya kajeng kudu sieun anjeun wal mudahanata sartana sifat antepan painaha mangkasanyana ieu mudahana eta minal jaroimi tisapalina pirang-pirang dosa dayus bahasa sejeun ngantep kana kagorengan mudahana eta teh goreng gitu teh wahyari ieu mudahana ayakuna eta yen bukti naon alhamilu anu ngajurung laka ka anjeun ala sukuti kana ngantep al khaupa eta sieun min pawati malin tina lepotna harta au jahin atawa pangkat au nafin atawa kamanfaatan yakunu tah bukti ieu mal min kibalil mubashiri ti arah nu ngalakukeun lil mungkari tina mungkar lil mungkari kana mungkar wa ghairi jeung lianti mubashir minal pasakoti tina pirang-pirang sifat jalma pasek urang ngantep kana kagorengan repe padahal urang teh kuat lamun amal ma'ruf nahi mungkar teh jabatan dibere ngomong bisa ingkarnya kitu kene ongkoh mampu keur negakeun amar ma'ruf nahi mungkar tapi henteu kitu tanu kitu minal fasikoh berarti urang kagolongkeun jalma anu pas mantak ulah ngantep dayus ngaranna walaika jeung misti ka anjeun iza amarta di mana diparentah anjeun au nahaita ida amarta di mana marentah lain diparentah di mana marentah anjeun au nahaita atawa ngalarang anjeun bil ikhlasi kalawan ikhlas lillahi ta'ala karena Allah ta'ala warifti jeung kalawan rifkun lemah lembut rifki wa husni siasati jeung alusna siasah cara siasah teh politik wa idhari sapakoti jeung nembongkeun kanyaah pamajtama'at mangka teu pati kumpul naon hadihil khisolu ieu pirang-pirang tingkah fi abdin di hiji hamba ma'a kaunihi sarta buktina ieu abdun amilan eta anu ngamalkeun anu migawe bima kana perkara
umiro anu diparentah ieu amil bihi kana ieu ma mujtaniban barina anu ngajauhan lima kana perkara nuhia nu dilarang ieu abdun anhu tina ma ila kana kecuali bukti li kalamihi kana omonganana abdun naon saulatun ari nancem pisuduri dina dada wa mauqiun jeung nyerep pil kulubi dina pirang-pirang hate wa halawatun jeung amis pil asma'i dina pirang-pirang pangdenge wa qala jeung saeutik naon ayyurodda yen ditolak salaihi ieu abdun mahada kullihi sarta sakabehna ieu amar jeung nahyun wa kuluman jeung ari saban-saban jalma tahak koko anu nganyatakeun ieu man bi muraqabatillahi kana muraqabah ka Allah wa tawakkuli sareng gawe tawakal alaihi ka Allah wa takhallaqa jeung berakhlak ieu man birrahmati kalawan rahmat mikanya ala ibadihi ka pirang-pirang hamba na Allah lam yakdir mangka teu kaduga ieu man ayam lika kana yen ngamilik ieu man nafsahu kana dirina man ingda musyahadatil mungkari dina nalika ningali mungkar hatta yuzila sehingga ngaleungitkeun ieu man hu kana mungkar au yuhala atawa dihalangan bainahu di antara man wa baina zalika jeung di antara itu mungkar bima kalawan perkara laku dorota nu teu aya kamampuan eta tetep ala dab'ihi kana nolakna ieu ma wa iyyaka jeung kudu sieun anjeun wa tajassusa sartana sifat tajassus ngoreksi kasalahan batur tajassus naluntik kasalahan batur aya di dege patokanana wa ari tajassus teh ta tolabul wukufi nyupri ningalian ala auratil muslimina kana kaaiban pirang-pirang muslimin wa ma'asihim jeung pirang-pirang maksiat muslimin al masturati nu ditutupan sok sanajan pagaweana dosa sekalipun tapi manehanana nu migawe dosa teh henteu tetemrakan tegasna nyumput ulah ditalunti ku urang qala alaihi salam qala ngadawuh nabi alaihi salam man tatabba'a aurata akhihi man ari saha jalma tatabba'a eta anu naluntik ieu man aurata akhihi kana aib dulurna man al muslimi anu muslim tatabba'a tah bakal naluntik saha Allah Gusti Allah auratahu kana kawirangna ieu jalma aibna ieu jalma hatta yufdiha sahingga yen ngabukakeun Allah
ku kayeman pijau pi baitihi di jero imahna ieu man sakumaha nyumputna migawe dosa memang ku jalma teu katempo jeung teu pernah kapanggih tapi Allah salamina ilmu inkisab sifat ilmuna kauningan awal akhir bakal ditemrakeun ku Allah bahwa di dunia kene geus puguh ari di akhirat walam jeung kudu nyaho anjeun annal maksiata kana sanyana maksiat ida sutiroj di mana ditutupan ieu maksiat lam tadurru mangka teu madarat ieu maksiat illa murtakibiha kecuali kanu ngalakonan atawa kanu migawe ieu maksiat atuh paida doharot di mana dohir ieu maksiat walam tughayyar jeung teu di robah ieu maksiat amma tah bakal jadi umum naon dororuha madaratna ieu maksiat nemrak maksiat tapi teu dirobah wae bakal leuwih nanjeur maksiatna bakal leuwih gede walaika jeung mistika anjeun ida tafahasha di mana banget goreng naon zuhurul ma'asi dohirna pirang-pirang maksiat wal munkaroti jeung pirang-pirang pamungkaran pi maudiin dina hiji tempat anta ari anjeun pihi tetep dina ieu maude wa ayista jeung putus asa anjeun min qabulil haqqi tina nampakna hak bil uzlati kalawan uzlah fa inna fiha mangkasanya nadina ieu uzlah assalamata ari aya kasalamatan au bil hijrati atawa kalawan hijrah ila maudiin kana tempat akhara nu sejen wahia sareng ari ieu hijrah aula eta leuwih utama Painal abda mangkasanyana ari Painal azaba mangkasanyana ari siksaan ida nazala di mana turun ieu azab ala maudiin ka hiji tempat ya umu eta bakal ngumuman ieu azab lil khabisa kajal manu goreng wa thayyiba jeung kajal manu alus wa yakunu jeung bukti ieu adab lil mukmin pikeun mukmin alladzi anu lam yuqassir anu teu ngalakonan ieu ladi teu ngalalaworakeun ieu ladi pinusrati dinillahi dina nulungan agama Allah kafaratan eta teh jadi kifarah warahmatan jeung jadi rahmat wali ghairi jeung eta pikeun lian ti mukmin iqobun ari jadi siksaan wa niqmatun jeung jadi genjeran lain ganjaran genjeran siksaan itu urang teh geus nanjeurkeun amal ma'ruf nahi mungkar tapi kalah leuwih nembrak pamaksiatanana jeung pamungkaranana jeung perlawanan ka urang ti jalma anu dititah ku urang teh atawa anu dicaram ku urang teh kalah leuwih ngamadaratkeun ka urang ceuk rasa amar ma'ruf nahi mungkar teh geus beak tanaga jeung geus beak obrolan
teuing kudu kumaha deui mapatahanana nepi ka ngarasakeun ayista min qabulil haq. Geus ieu mah moal bisa deui mapatahan jalma eta teh da geuningan dipapatahan kalah kitu teu nurut wae dielingan mah geus unggal waktu oge dielingan malah tapi kalah malik madarat ka urang. Pilihanana hiji pek uzlah, dua pek hijrah. Uzlah teh nginditkeun maneh gitu ngasingkeun diri tina karamayan alam dunia. Atawa hijrah mafhumlah hijrah mah pindah ti hiji tempat kana tempat anu sejen. Justru eta mah wa ya aula. Naon sababna? Cobian lungsur ti Allah. Misalkeun naudzubillah di Sinangkerta aya nu migawe goreng misalkeun teh. Sedengkeun ari laku goreng jalma ngundang kana kaawonan ti Allah, azab ngaranna. Lungsur we balai ti Allah teh. Da aya nu goreng teh di kampung ieu teh. Cik nu kabagianana kabeh atawa saware? Pasti kabeh. Urang dicocok engangna mah ku hiji engang. Tapi nu ku urang diduruk engang kabeh jeung sayang-sayangna diduruk. Di mana dibere cobian moal jalma anu ayeuna migawe dosa wungkul. Moal jalma nu migawe mungkar wungkul termasuk jalma nu mukmin nu taat oge bakal kabagian. Ngan bedana lamun dongkapna ka jalmi anu khobis anu awon eta disebutna azab kitu. Ngan lamun tibana ka jalma mukmin eta mah justru jadi kiparat. Duh dipaparin balai ka kampung ieu teh. Sedengkeun di eta kampung teh aya nu maksiat jeung aya nu taat. Keur anu maksiat mah azab ngaranna eta teh cobian teh. Keur anu taat mah ngaranna eta jadi kiparat ku balaina. Bahkan jadi rahmat ku balaina. Lamun keur jalma anu tara taat iqob ari adab mah siksaan, iqob siksaan sarua gitu. Jadi iqob jeung azab teh aya nu ajil, aya nu ajil, aya nu diterehkeun, aya nu ditempokeun diingkekeun. Ari Allah masihan cobian tiasa disegerakeun di alam dunia keneh oge ditembongkeun cobaan eta teh. Atawa ayeuna jongjon urang teh teu manggi balai di akhirat mah yakin bakal aya gitu. Maka lamun cobian lungsur ka hiji daerah keur jalma nu taat mah eta teh leres cobian. Jadi kiparat ku cobianana. Tapi lamun lungsur hiji bencana ka hiji daerah bari pas jalma nu mungkar oge kabagian eta mah iqob ngaranna atawa nikmat lain ku ain ku qob nikmat. Ari nikmat mah sae karaosna ku urang teh. Ari nikmat mah awon siksaan. Mantak lamun nulis nikmat ulah make ka. Sabab jadi nikmat ari nikmat mah genjeran lain ganjaran. Siksaan gitu. Goreng lah simpul nama ari nikmat mah sae gitu. Beda sahuruf oge jadi beda arti kitu aroma. Jadi ulah nikmat bahasana tapi nikmat da urang manyaho gitu. Wallahu sareng ari Allah a'lamu eta anu langkung uninga. Paslun wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'na bima